Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi naf'a mubarakan lana wa lidilika wa linasi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. 861 lama aroja eta bener? Lama aroja bi Rabbi azza wa jalla marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhasi. Bismillahirrahmanirrahim. Lama aroja dina waktu nyandak bi kakaula saha Robbi pangeran kaula azza wa jalla marartu ngalewat kuring bi qaumin kahiji kaum lahu anu tetep kaya kaum teh adfarun ari pirang-pirang kuku min nuhasin tina tambaga yakhmisuna anu nyakar jalma-jalma wujuhahum kana pirang-pirang beungeutna jalma-jalma wasudurahum jeung pirang-pirang dadana ieu jalma-jalma. Lama aroja bi Rabbi teh Rasul nuju Isra Mi'raj kitu. Ditembongkeun ka hiji kaum anu kukuna teh tina tambaga wungkul. Eta kukuna dipake nyakaran kana beungeutna sorangan jeung kana dadana sorangan. Pakultu mangka ngucap kuring saur Rasul, man eta saha? Haulai ari ieu jalma-jalma ya Jibril wahai Jibril. Qala ngajawab Jibril, haulai ari ieu jalma-jalma allazina eta anu yakuluna nu ngadalahar ieu lazina luhuman nasi kana pirang-pirang daging najal wayaqouna jeung nibakeun ieu jalma-jalma fi a'radihim dina pirang-pirang kahormatanana ieu jalma-jalma.
Dina nalika mantena Isra Mi'raj ditembongkeun hiji kaum anu kukuna pararanjang tanpa gabungkul tuluy nyakaran beungeutna jeung dadana sorangan. Rasul kaget naroskeun ka malaikat Jibril, ieu teh gambaran naon Jibril? Saha ieu teh jalma teh? Jibril ngawala, jalma-jalma nu nyakaran beungeut jeung dadana sorangan bari kukuna tina tambaga teh nyaeta jalma-jalma anu dahar kana dagingna jalma-jalma. Nu dimaksud nyaeta diobrolkeun gorengna, tuluy kahormatanana diturunkeun dihinakeun. Ngupat gitu mun urang ngobrolkeun ka gorengan batu. Lama khalaqa samangsa nyiptakeun saha Allahu Gusti Allah Ta'ala al jannata adnin kana jannata adnin kana surga adn. Khalaqa tah nyiptakeun Allah biha di ieu jannah ma kana perkara la ainun makana perkara la ainun anu teu pernah katingal, la ainun anu teu aya panon gitu. Ro'at nu ningal ieu ain kana emak, wala udunun jeung teu aya cepil, sami'at anu nguping ieu udun kana emak, wala khotoro jeung teu aya karenteg ala qalbi basyarin dina hatena jalma. Sumakola teras ngadawuh Allah, laha ka ieu jannah takallami pek ngobrol anjeun ka kaula, takallami pek ngobrol anjeun ka kaula. Pakola semangka nyarios ieu jannah qad aflahal mu'minun, qad aflaha nyata bagja saha al mu'minuna jalma-jalma nu hariman. Lama ulkiya dina waktu ditibakeun atawa dialungkeun saha Ibrahimu Nabiullah Ibrahim alaihi salam binari dina seuneu ku Raja Namrud teh. Qala mangka maos ieu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbi nyuguhkeun ka kuring saha Allah Gusti Allah, wa ni'mal wakil jeung pohara saena anu nulungan, jeung pohara saena nu nulungan.
pamah taroko mangka teu kaduruk minhu ti Nabi Ibrahim illa maudhi'ul kitab kecuali tampang anu meulitna illa maudhi'al kitafi kecuali tampang anu meulit layu betala teu dicoba saha abdun hiji hamba wisaiin ku hiji perkara asyadda nu leuwih banget yasy minasyirki tinimbang syirik walayu betala jeung moal dicoba ieu abdun ba'da syirki dina sabada syirik asada kana nu leuwih banget min zahabi basorihi tina eueuhna paningal ieu abdun jadi lolong walayu betala jeung dicoba ieu si abdun bidahabi basorihi ku teu ayana paningal ieu abdun payasbiro tuluy sobar ieu abdun teh illa ghafaro kecuali ngahampunten la saha Allah Gusti Allah lahu ka ieu abdun lama khalaqa samangsa nyiptakeun sa Allah Gusti Allah al khalqa ka makhluk kataba ta mastikeun Allah ingdahu disandingeun Allah fauqa arsyihi dina luhureun arasna Allah kataba nyeratkeun inna rahmati sabaqat godobi inna rahmati sanyana ari rahmat kami sabaqat eta miheulaan ieu rahmat godobi kana ambekna kaula eta tertera dina arasna Allah seratan sapertos la yunajji teu nyalametkeun ahadan kahiji jalma mingkum ti aranjeun kabeh naon amaluhu amalna ieu ahad qalu nyararios ieu sahabat wala anta ya Rasulullah wala anta jeung teu nyalametkeun anjeun ya Rasulullah qala Rasul wala ana jeung kuring teu nyalametkeun illa ayyataghammada kecuali ngalimpahkeun ni ka kuring saharobi pangeran kuring bifadli rahmatihi kalawan kaunggulan rahmatna Rabb fasaddidu
Pasaddidu mangka kudu ngalempengkeun aranjeun kabeh. Wa qaribu jeung kudu deukeut aranjeun kabeh. Wala yatamannayanna jeung ulah miharep maut jeung ulah miharep nyaan saha ahadukum salah sahiji ti aranjeun kabeh al mauta kana maut. Imam muhsinan boh ieu jalma teh eta nu halus. Fala'allahu mangka mudah-mudahan ieu ahad teh yajdadu eta tambah ieu ahad khairon kana kahalusan. Wa imma musian jeung boh eta anu goreng. Fala'allahu mangka mudah-mudahan ieu ahad teh ayyastahtiba eta yen damel tobat ieu ahad. Laya berohat moal eureun-eureun saha annasu jalma-jalma yatasaaluna naranya ieu nas hatta yaqulu nepi ka yen ngucap ieu nas hadzallahu khaliqu kulli syai'in hadza ari ieu Allahu eta Allah khaliqu kulli syai'in anu nyiptakeun saban-saban perkara. Paman mangkasa khalaqa nu nyiptakeun ieu man Allah ka Allah. La yuwafi Rayu wafi tenyumponan saha abdun iji hamba yaumal kiamati dina poe kiamat yaqulu nu ngucap ieu abdu la ilaha illallah kana lafaz la ilaha illallah ya betagi barina mihar bihaku ieu la ilaha illallah wajhallahi kana ganjaran ti Allah illa harrama kecuali ngaharamkeun saha Allah Gusti Allah alaihi ka ieu abdun annaro kana asup neraka. Lau anna bna adam lamun sanyana anak incu Adam haroba
saperti kabur ieu Ibnu Adam minal mauti tina maut la adraka yakin bakal manggihan hu ka ieu Ibnu Adam naon rizkina Ibnu Adam kama saperti perkara yudriku nu bakal manggihan hu ka ieu Ibnu Adam naon al mautu maut lau anna ahadukum lamun sanyana salah sahiji ti aranjeun kabeh ida nazalat di mana istirahat ieu ahad manzilan dina hiji tempat qala ngucap ieu ahad a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq kana kalimah a'udzu bi kalimatillahi tammati lahir a'udzu nyalindung abdi bi kalimatillahi ku barokah pirang-pirang kalimah Allah at-tammati anu sampurna ing syarri ma tina gorengna perkara khalaqo nu nyiptakeun Allah kana ma lam yadurra ta lam yadurrahu ta tem dibere madarat ieu ahad bidzalikal manzili di eta tempat lam yadurrahu ta moal ngamadaratkeun hu ka ieu ahad bidzalikal manzili di eta tempat naon syai'un hiji perkara hatta yartahila nebika indit yashay min uti Ibnu Adam law anna ahadukum lamun sanyana salah sahiji ti aranjeun kabeh ida aroda di mana ngamaksud ieu ahad ayatnya karena ye ngadatangan ieu ahad ahlahu ka ahlina ieu ahad faqala mangka maca ieu si ahad bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton Allah bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah Allahumma ya Allah jannibna syaiton mugi nebihkeun Gusti ka abdi sadaya asyaitona ka setan wa jannib jeung mugi nebihkeun Gusti asyaitona ka syaiton makana perkara rozakta nu maparin Gusti na ka abdi sadaya doa di mana rek jima bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma rozakta na tapi kadi fa innahu mangka sanyana kalakuan sareng tingkah ieu qadar lamun rek ditakdirkeun bainahuma di antara ieu ahad jeung ahlu bainahuma saha waladun
budak bidzalikal waqti dina eta waktu lam yadurro tah moal ngamadaratkeun hu ka ieu walad syaha asyaitonu pirang-pirang setan abadan dina salawasna. Lau annam ro'atan lamun sayaktosna istri min nisa'i ahlil jannati ti pirang-pirang istri ahli surga asyrofat anu lungsur ieu nisa ahli jannah ilal ardi ka bumi lamalatil ard lamalati yakin pinuh lamalatil ardo yakin pinuh lamalat yakin minuhan al ardo ka bumi naon min rihil miski seungitna minyak kasturi wala adhabat jeung yakin bakal teu aya naon dau asyamsi sorotna panon poe wal qamari jeung bulan. Lau anna syarorota lamun sanyana pirang-pirang percikan min syarori jahannam tina percikan neraka jahannam min syarori jahannam tina percikan neraka jahannam bil masyriki di belah masyrik lawajada lawajada yakin manggihan harroha kana panasna kana panasna ieu saroro percikan sahaman jalma bil maghribi anu tetep di belah maghrib lau ya'lamu lamun mah nyaho saha al mu'minu mu'min ma kana hukum indallahi nu tetep disandingan Allah minal ukubati nyatana tina pirang-pirang siksaan ma tomi maka teu aya nu miharep bijannatihi kana surgana Allah sahadun hiji perkara sahadun saurang walau ya'lamu jeung lamun mah apal saha al kafirun kafir maka na perkara indallahi nu tetep disandingan Allah minar rahmati tina rahmat Allah ma qanato ta moal mutuskeun ieu kafir min jannati ti surga Allah
maqonato tamual mutuskeun min jannatihi ti surgana Allah sahahadun saurang oge lau anna abdaini lamun sanyana dua hamba tahabba silih cinta ieu abdain billahi di jalan Allah billahi di jalan Allah wahidan ka saurang bil masyriqi nu aya di masyriq wa akhara jeung ari nu saurang di bil maghribi eta aya di belah maghrib kulon wetan la jama'allahu la jama'a yakin ngumpulkeun sa Allah taala Gusti Allah taala bainahuma di antara ieu abdain yaumal kiamati dina poe kiamat yaqulu bari ngadawu Allah hadza ari ieu allazi eta anu kuntan bukti anjeun tuhibbu eta mika cinta anjeun hu ka ieu lazi piya di jalan kuring saur Allah